Punten ibu bapak, ulah namanya, ulah dugikeun ka urang, gaduh murang kalih teh di dunia nyapekeun, di akhirat nyilakakeun. Catat kali deui, ulah dugi ka urang gaduh murang kalih teh di dunia nyapekeun, di akhirat nyilakakeun. Sok ayeuna rek abdi rek tumaros kanu hadir sadayana, saha nu di alam dunia teu dicapekeun kudu jadi anak. Cung acung. Oh, ada kabeh capek di alam dunia ku anak teh. Timimiti nyieun. Cenah kitu ge. Beda abdi mah can apal nepi ka yeuna oge. Tar doakeun singengal kenging istri nu solehah dunia akhirat. Timimiti nyieun teu capek teh. Cenah. Buat lihat kesa naik lok tuur segala. Cenah. Beres nyieun bapak mau ukur nggak juga. Ibu mapan kudu ngandung segala. Ari ngandung sapoe dua poe lain, saminggu dua minggu sanes, sabulan dua bulan tidak, 8 bulan 10 poe rata-rata patuangan ibu diheurinan kudu jadi anak. Keur hamil reka dituka dia susah, sarege lieur posisi teh kudu kumaha. Nang karak berat, yang ngigir nyeri, nang kubar berencuk kelicuk kedah. Ibu keur ngandung 8 bulan, sare nang kubang salaki datang, suku ibu katoker panui si dagang si. Aya nu kitu? Oh, kitu-kitu teuing. Beres ngandung 8 sasi pan kudu ngalahirkeun eceut teh. Ai ngalahirkeun naon taruhanana imah sanes, kebon lain, emas bukan, nyawa dengan hiji-hijina ditarohkeun keur ngaluharkeun, keur ngabijilkeun nu jadi anak. Bahkan teu saeutik dulur urang nu dianterkeun ka astana gara-gara geus ngabijilkeun sirah budak. Dengekeun ya bebenyit. Perjuangan indung jeung bapak teh. Kudu ku aing dijelaskeun pisan. Loh, barang borojol anak urang lahir ka alam dunia dalain me ibu bapak anak urang teh lain. Me madoma isuk-isuk diborojolkeun, lohor teh geus bisa neangan juput ku sorangan. Me mah anak urang mah boraraah. Borojol lahir ka alam dunia saminggu teh karek beunta apa namanya? Barang beunta teh sugan terek dagang cau ke pasar. Luak lieup gabruk goronyol nyusu ka indung. 2 tahun pinareup ibu pan disadap ku anak. Tapi kasalaki ngelehan. Calaki nanti ujang, dah sebenarnya mah itu teh cocokan abah. Mana mah ya ujang, peke keur ujang. Terus ripuhna ku anak teh tak kitu gambaran teh. Gede meusan kudu nyunatan. Yang digaduh bade hajat 7 poe 7 penting ge gampang. Ari jalmi teu gaduh, hayang bakakang dua ge pan ngojekna 2 minggu. Kuburuh maculna 2 minggu, ngagrebna 2 minggu, jalmi teu gaduh mah milan saha anak. Gede meusan kudu nyakolakeun geus sunatan teh. Sakola zaman ayeuna hayang jadi sarjana teu puluhan juta mah teu anggeus, aya lain beasiswa mah. Terusna sakola can anggeus geus torojol jodona kudu ngawinkeun. Ibu jeung bapak boga warisan tanah 50 tupak dijual keur ngawinkeun anak. Dengekeun benyit. Ridho tapi ridho. Ari sugan teh geus ngawinkeun teh rek eureun sampe teh torojol teh incerut.
geus kahareup gelut jeung aing sok. Sia naik aing turun. Kalau bacing mah urang geus sieun. Unggal isu nini teh nganterkeun incu ka PAUD. Jadi nini jeung incu teh sakelas eta di PAUD. Loba PAUD pareot. Tekaur boga duit dibelikeun lauk cupang we ku incu. Baheula ibu jeung bapa dicapekeun kudu jadi anak, ayeuna ibu jeung bapa dicapekeun kudu jadi incu. Capek di alam dunia, nu leuwih cilaka tadi di alam dunia ibu jeung bapa dicapekeun kudu jadi anak, di akhirat dicilakakeun mastaka ibu jeung bapa dijejek ku anak, didedekkeun kana neraka sabab non ibu jeung bapa teu bisa ngadidik anak dina jalan nu dipikaridho ku Gusti Allah. Mangga tuang. Ulang. Pameakeun tanaga rek leusan gitu. Mata doakeun sok murang kali teh sing saroleh. Lamun murang kali teh soleh Bu urang tos aya di alam barzakh saha nu rek ngadoakeun. Da batur mah aya batasna hijina nepi 7na matang 10 karek inget deui. Natus karek inget deui. Komo geus 1 tahun 2 tahun mah poho we. Ieu ti anak nu soleh nu bakal terus-terusan. Di dunia capek ku anak di akhirat silakan. Kolot geus eueuh di alam barzakh teh ngadagoan doa ti nu jadi anak. Nu datang lain rahmat kalah laknat parebut warisan. Bisa eutik panan kitu teh. Bapak jeung ibu nusa non usahana neangan rezeki teh neangan keur meuli tanah teh naon teh dipasiakeun ku nu jadi anak. Bisa eutik dulur pasia gara-gara warisan. Jadi abdi mah di ditu. Kae di dieu. Sami eta dulurna. Apunten bilih langkung teuing bakat punyaan daripada kaduhung kene. Gares teh di dunia teh capek ku anak teh. Ngan urang teh sing ridho ibunya. Ngurus anak, ngurus itu sing ridho. Mudah-mudahan jadi amal sampeureun jaga urang jaga. Ya Allah ya Rabbal